Sanjaya Garang asli na soma Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia bala dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng Aki di acara oge di Kandaga nu sami ngalangkungan Galura Tepas Sunda YouTube. Pamirsa alhamdulillah urang tiasa riung mungpulung deui wengi ieu. Dina acara dongeng Sundanya urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda lalakon Ratu Candana Sutra lampahan Jawara Pedang Dewa Sanjaya Galunggungnya ayeuna nincak ka bagian ke-48 kumaha rasan ya dongeng urang Bandungan sasarengan sakedap deui ulah hilap kangge nembean manco nembean ngenangukeun mangga ulah asa-asa di subscribe heula. Detail heula palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami Akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng Aki. Oge hatur nuhun anu parantos subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng Aki mugi-mugi sadayana para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Aya dina keselamatan kebarokahannya ditebihkeun tina balai bancang pakeuh musibah oge dilancarkeun sagala rupina amin ya rabbal alamin. Teu hilap urang doakeun sadayana para korban anu syuhada kena ku bencananya di Pulau Sumatera pamirsa dulur-dulur urang di ditu janten korban oge nya mugi anu salamat atuh di babarinan kasobaran kaikhlasannya oge kangge anu ngantunkeun mugi-mugi tiasa janten di babarinan tempat nu pangsaenan di sisi manten amin amin ya rabbal alamin. Urang keureueuh pamirsa dongengna para samakna saur bajigur sareng kulub cauna mangga kaparayun sadayana prung Jawara Pedang Dewa, tinggalkeun eta wanoja sarta milu jeung kami ka Karaton Selat Bangkat. Kedatangan anjeun didago-dago pisan ke urang-urang Selat Bangkat. Anjeun diagul-agulkeun minangka pahlawan kami. Hayu milu jeung kami Jawara Pedang Dewa. Rayu kembang ranjang bari panon celeuyeuna ngahaja mancarkeun teutepan ngagoda anu ngahudangkeun birahi cinta. Kuring teu sudi pikeun jadi lalaki anu mere binih ka anjeun sakabeh. Bejakeun ka ratu anjeun. Kuring nangtang tarung secara pribadi. Tempatna di pasir parawan laut. Lamun manehna bisa ngelehkeun kuring. Kuring bakal nurut. Bakal daek mikeun binih kuring ka anjeun sakabeh urang-urang Selat Bangkat. Cek Sanjaya nyarita Nadaria. Waktu deui pikeun kikituan Jawara Pedang Dewa. Tembal mawar alas. Waktu nage teu lila deui. Isukan peuting. Kuring ngadago kedatangan Ratu Anjeun pikeun nangtukeun. Nah, awewe Selat Bangkat pantes pikeun narima katurunan ti kuring atawa henteu.
Jawara pedang dewa, ulah maksa. Bikin kami ngagunakan jalan heras, sentak Mawar Alas. Tapi jawara pedang dewa teu madulian kana ucapan Mawar Alas, manehna hayang gancang mawa init galengan hate anu keur tatuparna. Tapi ngadadak Mawar Alas ngagejleng maju bari ngirimkeun tajonganna ngarah kana tonggongna jawara pedang dewa. Sanajan bari nangkep galengan hate, Sanjaya masih bisa muterkeun awakna bari leungeun kencana nakis kana tajongan Mawar Alas. Hiuk wudes, Mawar Alas ngajaul salto karah tukang. Sedangkan Sanjaya anu hariwang kana kaselamatanna galengan hate gancang malikeun di badana, maksudna marek malebat ninggalkeun eta tempat. Tapi kembang ranjang harita nepak salah sahiji tangkal kai, plak lodor ngadadak siut siut ret ret ret. Akar tangkal kai ngadadak manjangan ngarah ke arah Sanjaya tuluy ngabelit pigelang sukuna jawara pedang dewa. Atuh Sanjaya anu rek ngolebat lumpat jadi ngagedebut labuh. Awakna galengan hate meh-mehan bae katindihan ku awak jangkung gedena Sanjaya. Untungna leungeunna Sanjaya masih kaburu nahan awakna, sangkan labuhna teu neuneut nindihan kana awakna galengan hate. Sanjaya gancang hudang, leungeun katuhuna ngaheumat kana akar anu meulit bitisna hiuk. Bret, akar teh langsung pegat. Sanjaya gancang nyokot awakna galengan hate tuluy dipanggul kana tak-takna. Tapi keur kitu datang sinar hejo anu ngabarasat tina dampal leungeunna Mawar Alas. Parasat Sanjaya ukur sempat muterkeun leungeunna. Pikeun ngawangun jurus tameng angin ngahadang ombak. Wut war. Parasat duar bledug. Sanjaya awakna macang buat tumbak ka tukang, sedangkan galengan hate oge kapengparkeun leupas tina panggulanana jawara pedang dewa. Tonggongna Sanjaya teh ngabentur tarik kana tangkal kai, duh gedebut Sanjaya labuh. Dianapeun tangkal kai beungeutna pias tina bahamna ngucur getih kental. Sanjaya rek meniang hudang tapi dadana karasa eungap jeung panas. Galombang bitu nu ngabledug tadi kuat pisan karasana kusabab jarak bituna leuwih deukeut ka Sanjaya dibandingkeun ka arah Mawar Alas. Sanjaya batuk sabra kali ngaluarkeun rehak getih. Aduh, panas pisan dadaing tapi kawas dibeulem ku seuneu kieu. Sedangkan Mawar Alas ukur kadorong mundur opat lengkah bari masih bisa ngimbangan awakna teu nepi ngajengkang labu. Nempo jawara pedang dewa bisa nangtung deui, Mawar Alas gancang maju pikeun narajang deui ka Sanjaya. Tapi gerakanana kahalang ku leungeunna kembang ranjang. Naon maksud anjeun teh? Sentak Mawar Alas beri muncereng ka baturna sorangan. Ulah narajang deui manehna ieu. Engke manehna gering. Walon kembang ranjang. Manehna kudu dilumpuhkeun heula. Engke urang ubaran di karaton. Tapi kuring teu tega ieu. Manehna teh teu pantes pikeun ditatuan. Heman, lebar lamun tepi katunggara. Halah, minggir anjeun. Dengan kembang ranjang disingkahkeun secara kasar ku Mawar Alas, manehna gancang maju tapi tak-takna dicekal ku kembang ranjang. Anjeun teh naonan, heh? Sentak Mawar Alas. Kuring teu tega nempo manehna tatu Mawar. Ulah ditatuan manehna mah. Ulah ditatuan deui karunya Mawar. Hiuk gampleng. Tampilingan tarik ngahantem kana beungeutna kembang ranjang. Beungeut geulis eta tepi ka ngebalieur ka belah katuhu. Kembang ranjang atuh jadi amak. Leungeun katuhuna ngablasur neungeul dadana Mawar Alas hiuk gedug dayagdag. Mawar Alas ngadayagdag mundur bari jeung buncelik, dadana ka tembong geuneuk ngelunkeun haseup ipis. Bangsat anjeun kembang hiat.
hiji tajongan nu ngandung tanaga jero ngahumat tarik ngarah kana beungeutna kembang ranjang. Kembang ranjang rikat ngamiringkeun awakna bari semudongko, manehna salamat tina panarajangna mawar alas. Angin tajongan antuk namah ngahantem kana tangkal di satukangan kembang ranjang. Wut, bledag, wer. Tangkal kai ngageter tarik daunna langsung mawur, kulit batangna oge codak. Kembang ranjang embung cilaka ku panarajangna mawar alas, manehna gancang muterkeun sukuna ka handap pikeun ngababad bincurangna mawar alas. Tapi mawar alas leuwih gesit melentingkeun awakna ka luhur, bali langsung ngagentakeun dampaleungan ka tuhuna ngalupas tenggelan jarak jauhna ti luhur. Hiu wut pek. Aduh, kembang ranjang labuh nangkuban, tak-takna kawas dihantem ku batu badag. Meh-mehan tulang tak-takna teh remuk lamun seuk manehna teu kaburu ngalirkeun tanaga jerona kana palebah tak-takna. Nempo dua wanoja geulis kalahkah tarung pada baturna atuh Sanjaya ngagunakeun kasempetan pikeun ninggalkeun eta tempat. Manehna gancang nyamber heula galengan hate sanggeus dipanggul dina tak-takna. Sanjaya teh gancang ngolebat ngagunakeun gerak silmana. Wes. Dua wanoja geulis pangawal pribadina Ratu Candana Sutra terus bae tarung padungdung patutunggalan. Tapi ke akhirna dua nana tararatu. Tarung maranehna eureun sanggeusna kembang ranjang ngagorowok. Cukup mawar. Tempo tuh buronan urang teh leungit. Jahanam. Gerem mawar alas bari panonna neuteub tempat kosong urut nangtungna jawara pedang dewa. Pamirsa sadaya ulah hilapia dongeng dari alpukan ku aplikasi ti Shopee. Sakur kanca wargi tepasumna anu resep atanapi biasa balanja di aplikasi Shopee. Mangga tiasa ngaklik bae produk-produk nu aya di dongeng Aki. Kangge lebet ke aplikasi Shopee-na. Janten balanjana ngalangkungan produk anu aya di dongeng Aki nya teu kedah meser produkna ge teu naon. Tiasa barang galeuh tos lebet ka Shopee mah barang galeuh naon bae bebas. Sakahoyong pamirsa nya. Balanjana pamirsa di Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun. Kanu parantos balanja udah kanu parantos ngarojong urang teraskeun dongengna. Prung Ieu sakabeh teh gara-gara anjeun kemang. sentak mawar alas bari sakali-kali narik napas rada panjang sabab angeunna karasa nyeri jeung seueul akibat tapakat teungeul ku teunggelan kembang ranjang. Ulah nyalahkeun kuring. Tindakan anjeun anu kasar teuing. Sakununa malalaki kawas manehna mah yeuh dirayu lalaunan. Engkena sakabeh kahayang urang teh bakal diturutkeun. Manehna bakal peruh lamun urangna ogo bari rada wani ngarayuna. Temal kembang ranjang bari muringis nahan rasa nyeri dina tonggongna jeung tak-takna. Yeh, lalaki nu luhur elmuna mah kawas manehna teu bisa pikeun dirayu ku cara kitu. Manehna teu resep ka awewe anu ogo jeung cengeng yeuh. Manehna mah leuwih resep ge ka awewe anu gagah, tegas bari jeung rada galak. Anjeun teh bodoh pisan kemang. Urang duaan sarua bodona. Tembak kembang ranjang namala. Mawar alas narik panjang napasna tuluy ditahan bari ngalirkeun hawa murnina pikeun nyageurkeun tatu di jerona saterusna dikeluarkeun lalaunan ngaliwatan bahamna. Ka mana arah hinditna teh? Cek mawar alas bari teu neuteub ka kembang ranjang. Nya teuing ka mana da kuring mah teu sempet nempo. Walon kembang ranjang.
Aduh sia, secape neneangan sanggeus nakapanggih urang kalaka tarung sorangan. Urang minta bantuan Nyai Ratu bae atuh sangkan bisa manggihan di mana ayana manehna. Nyai Ratu bae geges bingung ye, sabab manehna teu bisa dilacak ku ilmuna, nyata ku ilmu kalana iblis. Nah anjeun teu apal kitu. Sentak Mawar Alas rada muncereng keheuleun ka Kembang Ranjang. Kusabab eta ye urang teh ditugaskeun pikeun neangan Jawara Pedang Dewa. Lamun masih bisa dilacak ku ilmu kalana iblis mah, Nyai Ratu moal bakal nugaskeun urang atuh. Nya maksud kuring mah kieu, urang ngadep ka Nyai Ratu tuluy nepikeun tantangan manehna bieu. Manehna panantang tarung ka Nyai Ratu isukan peuting di pasir parawan laut. Nyai Ratu bisa mencit urang ye, lamun urang mulang bari teu mawa hasil. Ah, teu mungkin. Urang mulang pan mawa beja hade. Kuring yakin Nyai Ratu bakal unggul dina tarungna engke. Nya lamun kitu anjeun we atuh anu mulang ngadep Nyai Ratu, keun kuring marek ngabledig ngudag manehna. Cek Mawar Alas. Nyantuk nama dua nana teh papisah di dinya. Kembang Ranjang mulang ka Selat Bangkat. Pikeun ngahadap Ratu Candana Sutra nepikeun tangtanganna Jawara Pedang Dewa, sedangkan Mawar Alas mah terus lumampah pikeun ngudag Sanjaya. Kocapkeun Sanjayana anu lumpat ninggalkeun Mawar Alas jeung Kembang Ranjang nu harita keur tararung. Di hiji tempat manehna ngalandeg tatu anu dirasakeun ku Sanjaya teh beugi karasa nyeri, napasna beugi karasa eungap. Nyantukna Sanjaya teh ngeureunkeun lumpatna di hiji tempat anu rada sepi. Galengan hate teh gancang diacageun tina tak-takna, digolerkeun dihanapeun hiji tangkal. Manehna diuk digigireunana. Awakna galengan hate beuki pinuh ku cenang-cenang getih hideung anu ngaluarkeun bau buruk kawas bau bangke. Bau buruk eta anu jadi bahan lacakan pikeun Mawar Alas ngaberik buruanana. Aduh, tatu aing kunaon ieu teh asa beuki karasa parna kieu. Tapi nu leuwih bahaya mah kayana galengan hate ye. Mun manehna tepi katiwas kusir setan bisa ngamuk ka aing. Kaduhung aing katitipan incuna. Tadi aing teh lumampah nyorangan weh. Moal meureun kawas kieu geurenta Sanjaya dina hatena. Aing kudu gancang ngubaran heula tatu aing tuluy ngubaran galengan hate. Sanjaya harita tuluy sila pikeun samedi ngubaran tatuna, tapi panona anu seukeut ngadadak nempo aya sababaraha urang jalma di kajauhan. Anu harita keur laleumpang mapai tonggong hiji memunggang pasir. Sanjaya tu gancang cengkat, panona disipitkeun pikeun bisa nempo leuwih jelas kajauhna. Hayang apa saha sabenerna anu keur laleumpang dina tonggong pasir eta. Sanggeus sidik nyatana anu keur laleumpang teh rombonganna Resi Pakar Pantun. Atuh hatena Sanjaya jadi lugina ngarasa bungah sabab pastina bakal panggih jeung sobat-sobatna. Lah kadalah geningan maranehna Resi Pakar Pantun itu jeung kadal ginting. Har gening mega sagagang oge aya, awakna geus gede deui cara biasa. Nah Resi Pakar Pantun kitu anu nyageurkeunana. Aing kudu gancang ka ditu. Aing kudu ngagabung jeung maranehna. Katempo di ditu ge aya bulan sagagang gening. Sarta hiuk ceger. Auh. Hiji tajongan tarik pisan ngandung tenaga jero anu luhur jeung rosa ngajeger ngahanca nanggal kana tonggongna Sanjaya. Sanjaya macelang jauh ka hareup tuluy gugulitikan kalayang kedebut gulitik bro. Aya jalma anu geus narajang di satukangan Sanjaya eta jalma taya lian Mawar Alas. Sanjaya ngutahkeun getih kentel lalamaran. Tajongan Mawar Alas anu keuna kana tonggongna nyeun tatu jerona tambah parna.
Bari tetepana ranyai kararoneng Sanjaya ngangkat sirahna lalauna. Manehna can bisa nangtung sabab turna kerasa leuleus. Sanjaya ukur tepak deku. Kusaulah suku eta ge dilakukeun bari sukuna katampo ngageter. Beungeut geulis mawar alas diteteupna dina kayaan anu burem. Oh manehna geuning Sanjaya ngabatin sanggeusna apal saha sabenerna nu geus narajang ka manehna. Tangan anjeun ka Nyai Ratu. Ukur si Sumbar taya hartian jawara pedang dewa. Ngalawan kuring bae anjeun teh teu mampu. Komo ngalawan Nyai Ratu? Ceuk mawar alas bari nulak cangkeng di hareupeun Sanjaya. Nonggongan galengan hate anu digolerkeun di handapun tangkal. Kapaksa kuring ngelakukeun ieu sabab anjeun teu bisa dileuleyan jawara pedang dewa. Ayeuna anjeun rek ngalakukeun naon deui hah? Eueuh deui daya anjeun teh pikeun loba gaya di hareupeun kuring. Anjeun kudu dibawa ka Karaton Selat Bangkat. Mawar alas rek ngaleupaskeun totokan. Maksudna masangkan babari mawa jawara pedang dewa tapi karake manehna dongko kadenge sora anu nyarita. Ulah wani-wani Noel manehna. Mawar alas ngagebeg reuas gancang manehna malik ka arah datangna sora. Breh kabireungeun aya saurang wanoja geulis anu teutepan panonna tiis ngajega neuteup ka dirina. Bukna panjang ngarumbay cangkeng teu diiket. Eta awewe make papakean merecet anu nyitak kana kasampuluran awakna nu bahenol nerkom. Papakeanana kawas tina bahan karet warnana biru caang. Dina leungeun eta awewe geulis teh aya sapasang peso kemar anu ditalian kana leungeunna ngagunakeun karet. Dina paroman beungeutna anu tiis, Sanjaya masih bisa mastikeun lamun eta awewe teh taya lian Japati liar awewe sakti nu pernah bebarengan ngalalakon dina lalakon maluruh panji-panji mayit teh. Japati liar mibana kakuatan dina teutepan panona. Tapi rupana bae mawar alas teh wawu ka Japati liar manehna gancang nyarita bari jeung sinis. Heh, awewe liar, naon maksud anjeun hah? Ngalarang kuring ngarampa manehna? Anjeun teu perlu nyaho naon tujuan kuring. Leuwih hade ge anjeun gancang nyingkah sarta ulah wani-wani deui ngaganggu manehna. Samemeh anjeun mampu nyabut nyawa kuring mawar alas. Tema Japati liar bari neutup tiis kawas es kapanona mawar alas. Bangsat anjeun Japati liar. Rupana anjeun masih resep bae milu campur kana urusan kuring hah? Kudu dipodaran memang anjeun mah. Mawar alas ngalengkah ngadeuketan ka Japati liar serat bae pedang anu ngadaplok dina tonggongna teh dipesat sakaligus. Dina kayan kitu, hiji bayangan beureum ngadadak ngolebat datang kolebat kalayong celeg. Apal-apal aya di tengah-tengah mawar alas jeung Japati liar. Hep. Kehela. Ceuk eta jalma nu sioreng masa urang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkan lengan katuhunanya kelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Kehelanya ulah waka garut ye da waktos lagi kebujeng sep. Dede mending ge ye jarajan heula awuk tah anu amis raos kareueut matak dedeyeun bari jeung ieu teh masih haneut raos pokona mah. Tah ieu mah kuku raos sapertos biasanya. Ieu oge raos gurih nik
watak wareg deui ya. Pamirsa sadayana sok geura atuh jarajan heula ieu mending oge disamil heula tah. Anu bade COD mangga we ka 08 15 15 15 17 18 18 20 nya 2122 23 ka itu nama. Hehehe. Wah, pamirsa. Aduh, ngacaprukna Bisarwiti ngider ka palih dieu. Urang cekapkeun heula atuh nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahana Sanjaya Galunggung dilalakon Ratu Candana Sutra bagian ka-48. Cag urang teuneun heula dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna pamirsa kumaha drasan dilakon urang Banuan sasarengan engke deui nya. Pamirsa atuh hatur nuhun kasadayana nu parantos satya manco satya ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran nongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapaposna sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai amin amin ya rabbal alamin. Sadajan aki amit mungkur sakedap nya ngabsen heula tos lami tarang absen pamirsa. Kasadaya mancowar anu satya manco anu satya mairan aya sawe aya Kang Irfan Yudianagari ti Raja Mandala. Mancoki tetep mantap dongeng hatur nuhun Kang Irfan katampi hatur nuhun pami katampi mah nya dongeng akina Kang Irfan sakulawargi ti palih ditu Kang Andri oge Bandar Senal Bos Senal ti Parung Bogor pami telepatnya hatur nuhun Kang Andri hadir selalu aya Aris Dodoy lajenganna mana aya ieu pan Kang Amin Aminuddin di Palihan Garut hatur nuhun. Badaya Sunda oge nya aya 7311 alhamdulillah diantosan aya mangga. Di lajeng bae pamirsa mangga anu nuju manco wilujeng manco oge kasadayana anu parantos Kang Mulya Muhammad oge hatur nuhun hadirna oge ka reng-rengana para manco mania nya Kang Prabu Arjuna anu di Banjarna oge aya Teteh Tami Malihah nya oge Kang Didin Hasanuddin Kang Iwan selalu pasti Kang Jelani J oge Kang Dudi Wiguna Kang Dani Sujata di Bandung Natea Kang Ade Sukarna Kang Andri tadi parantos Kang Langgoko United nya oge Kang Asep Suherman amin hatur nuhun pidoana Kang Undaka Panyawangan amin oge hatur nuhun Teteh Rokayah nya ti Cianjur Mekah teh Kang Topik Abadi ti Kircon Kang Anang Brahma anu geugeuh Jatinangor ya hatur nuhun manco selalu Kang Agus Muklis di Bogor manco Kang Didin Supendi di Bogor sami Kang Yudi Supriyatna oge nya di Tasikmalaya Kang Nang Nurholis anu ngagaduhan Tegal Kang Deni di Purwakarta atuh hatur nuhun Kang Jaya Sumpena hatur nuhun Jang Wel Bird RM teh nya hatur nuhun oge nya Kang Dedi Juhendi di Garut hatur nuhun bubur ayam teh hatur nuhun Raisun Teh Saralit Kang Ojol Teh Yulina Bilja Teh Hindan Ramadhani Teh Tami Malihai para manco mania sadaya Kang Satya Budi si Jawara Kopi Sakti Kang Prabu Arjuna Teh Lina Imut Bahagus Somantri oge hatur nuhun sadayana nya tos hadir oge sareng saha deui teh pamirsa ke ditinggal heula nya di korehan heula pamirsa aya jalalnya Kang Aditya Putra Wijaya oge aya Kang Andri Pratama di Bandung aya Bagus Setiawan teh nya di Jatihanap oge sareng Kang Ade Sukarna kasepuhan di Cicadas Sinarintan Gordeng mohon hatur nuhun
Oge Asep Rahmat, oge I Gede Arnaya di Denpasar Bali, Kang Dani Sujata ti Bandung, Kang Dudi Wiguna, Tei Suliani teh nya, Kang Didin Syaripudin di Palembang, Maulana Suharja, Kang Cep Hujaemi Rangkas, Kang Deju Hendi ti Garut Kodot. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nu kapihatur, aki namit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.